carana kumaha tuh nu teh hayang kalem ku makhluk ku ari dilukeun supaya hayang kalem na ku Allah bisa seminggu mal bisa sebulan sapuasa tahu terus bae usaha supaya ieu teh karena Allah lain sungut karena Allah mah tapi kesadaran jiwa anu tadina boga rasa pangaingna sebab aing teh jabatan aya di aing gagah ya di aing kuari jabatan jeung gagah teh pamere Allah urang ka Allah keun gerage ilmu lain urang nu Allah jabatan lain urang titipan Allah gagah lain urang titipan Allah yuk urang ka Allah keun gerage carana biceun ujub lain sabulan 2 bulan naunan kulantaran hese maka ayalah praktekna riyadhah ngajar nafsu geus ngajam nafsu teh nafsu urang diajar anu batur-batur lelap geuna sare diajar ku urang nafsu teh sarua nafsu urang hayang hees maka ku urang diwarah sia ulah hees batur saat-saat hees mane mah ulah sok urang zikir ka Gusti Allah ngajar nafsu ketika tiberang batur mah udangnya nama hees mantap keur ngaji ge batur mah udangnya nama hees bae eta keur riyadhah mendingan ka sumur pareumkeun sia masalah nerapkeun riyadhah si kos kitu tah mulai geus bari geus atuh uzlah teu bisa riyadhah teh di imah bae uzlah lamun Muhammadiyah nanaonan uzlah ja urang mati teh campur sebab cek Gusti Allah ini jailum fil hadi khalifah encan apaleun anu kudu ngurusan teh saha motifna naon uzlah heula menta Kangjeng Nabi nyontohan meme Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teh uzlah heula ka Jabal Nur Kangjeng Nabi di Jabal Nur lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu bulanan Kangjeng Nabi teh mentang mata merikeun beuteung dibimitian ku Kangjeng sehingga lantaran mata teu pernah sarep saresa cukupna saeutik bae ala kadar bari diuk kitu keneh beuteung teu disubuhan ku dahar ku imam pakaian saya aya maka diutuslah malaikat Jibril tuh alaihi salam kapanggih iqra ya Muhammad ma ana biqari iqra ya ma ana biqari iqra ya Muhammad ma ana biqari tangkep ku malaikat Jibril baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam malaikat Jibril berdaya ka luhur ngageter-geter Kangjeng Nabi turun ka handap ya Khadijah zammiluni 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 masyaallah kunaon eta ngageter menta kaji pendege pernah nyorangan nurutan Kangjeng Nabi aju kapanggih jeung punta anak genderuwo atunya na ge sarua ka pamajikan aduh mama ieu kunaon ieu awak tari rizki orenganannya nama kapanggih jeung genderuwo aduh salah ai dek kapanggih jeung malaikat Jibril berarti kan kudu kosong beuteung ai ieu mah sebeubeuteung salah nu datangna atuh papada genderuwo mantep datangna ge tuh diatur ku Gusti Allah dilanjutkanlah kusina Abu Bakar Siddiq kanyahoanna ketika sahabat lapar deuk bebeja ka sina Abu Bakar Siddiq aduh abdi lapar sabaraha poe teh dahar abdi teh barantos sapoe kami mah geus 3 poe teuing teh dahar ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb isina amat isina amat tuh bebeja ka Kangjeng Nabi Tuhan lapar jasa geus sabaraha poe abdi geus sapoe saeutik sebab Abu Bakar mah 3 poe diganjel Kangjeng Nabi ku batu ulah geus 7 poe ya geus aja urang baralik we baralik we teh akur mah kos kieu mah tuh beuteung urang mah barang jadi kiai berkat dekat ahad beuh pohara jas aya cau dileg-leg aya salak dileg-leg aya jeruk dileg-leg aya oncom dileg-leg segala rupa dileg-leg atuh ieu mah pancak ore korosia jeung aing adi kakak ya Allah ya Rabb
can wau ka Allah roh waukeun ka Allah riyadhahan capek mujahadahan perangan ajar nafsu riyadhah kok ieu hese amat perang jeung nafsu mujahadah mulai sageurang hese kudu boga guru besi salah riyadhahna sebab lamun guruna salah riyadhah ke kapanuragan kemudian dahar diatur nginum diatur barang balik hayang boga tamu ngagebregeun tangkal balingding lamun eta engke daunan uragag 50 poe eta tamu aya 50 maksudna hayang dibere amplop tol naon bedana jeung Haji Pendi tuh salah riyadhah lepas lillahi ta'ala ka Allah mulai guys kurang warah gerak nafsu teh melalui thariqah jalan pintas ka Allah khusus jalan khusus ka Allah mulai sesuai jeung aturan guruna penting hudang salat zikir berang gitu keneh sehingga dibere cara-cara riyadhah mujahadah jeung tafakur sebulan 2 bulan 3 bulan setahun ner-neran kuari caang hatena lengkah-lengkahna menuju Allah anta maqsudi wa ridhaka matlubi A'tini ma'rifataka wa mahabbatak eueuh nu dipake ka hayang ku abdi hiji bae abdi mah hayang ka Gusti ai roh mah wauheun ka Allah ari jasad mah teu wauh ka Allah roh mah diciptakeun ku Allah geus ditanya alastu bi rabbikum lain tah aing pangeran aranjeun pan aing pangeran anjeun bener qalu bala syahidna mohon Gusti teh pangeran abdi wauh kabeh ge roh mah ka Gusti Allah jasad mah teu wauh ka Gusti Allah ketika diasupkeun roh kana jasad diberelah nafsu lamun roh diasupkeun ka jasad teu nafsuan cara malaikat tapi lamun roh diasupkeun kana jasad pinuh ku nafsu bahkan ngaleuwihan tina sagala-gala sarua jeung iblis geus aya manusia anu ngakuran ka malaikat lamun nafsuna aya manusia ngakuran ka iblis lamun manusia eleh ku nafsu rata-ratana eleh ku nafsu contona model si eta eleh ku nafsu kos itulah kronologi manusia lantaran ketika roh diasupkan kana jasad aya nafsuan maka Allah ngutus para rasul mengembalikan kesucian roh kalimpudan ku nafsu dicaritakeun ku para rasul sing hade ceuk para rasul di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka rasul terakhir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya nyaritakeun kana keaslian roh wau ka Allah ari jasad mah teu wauheun ka Allah mantak ketika dicabut roh jasad mah dibalikeun asal tina taneuh kana taneuh minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra itana manusia didamel itana manusia dibalikeun ka taneuh deui itana dikaluarkeun deui ari roh keluar tina jasad
lamun roh wau ka Allah langsung berhadapan jeung Gusti Allah beus wau lamun roh teu wau ka Allah nyanan ka mana atuh ja ka Allah ge teu wau berusaha ka Allah ge atuh pan teu wau begitu naik ka langit ka hiji bongan teu wau ka Allah teu ditarima ku malaikat dijejak deui ku malaikat atuh datang deui ka handap jadi kuntil anak direnunglah ku hamba-hamba Allah supaya iroh urang di dunia keneh wau ka Allah diberelah jalan ku para rasul Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun melalui kerisalahanana kita nauhidkeun ka Gusti Allah kade pangeran teh lain kayu lain batu Allah di zaman Kangjeng Nabi teh aya nu langsung percaya aya nu cicing bae aya nu langsung inkar datang ke Kangjeng Nabi memperjuangkan tauhid perang terus bae supaya jauh ke Allah lantaran baheula mah guruna Kangjeng Nabi guru tauhidna tumararantep para sahabat nyahoan ka Gusti Allah sebab guruna nyaho ka Gusti Allah nu mantap cek Kangjeng Nabi ashabi kan nujum bi aihim yaqtadaitum itadaitum sahabat kaula manlir teu beda jeung bintang di langit begemerlapan ka sahabae anjeun nuturkeun anjeun bakal menang pituduh ashabi kan nujum sebab sa guruna Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabi di guruan ku para sahabat ngaguruan ka muridna ngaranna tabiin haneut keneh guruna para sahabat pasti wau ka Allah atba tabiin ngaguru ka tabiin pasti wau ka Allah sebab guruna haneut keneh madak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni pang bagus-bagus ya kurun-kurun kaula sebab kaula mah anu nyampaikeunana dengan wauh ka Allah terus sumayalihi terus nu nyanding ka kaula para sahabat sumayalihi terus para tabiin sumayalihi para atba tabiin eta mah hade eta mah baragus kabeh sebab guruna bararagus barang ngaji pending ngaguru ku ari ka kiai na asup Golkar atuh nyanan aja di sekretaris Golkar haju syukuran deh alhamdulillah berkat asup Golkar jalan jadi bagus tolol eta tolol ih saya jawab jelema na eta saya aduh ya Allah ya Rabbi syukuran alhamdulillah jadi jelema di jero salah dia teu ngarasa salah masyaallah atuh akibat naon guruna membaca kabar sama muridnya kanyahoan asal aya kopena anu rada tangga setik aju ieu calana putih sampingna ditekeun ka luhur jadi panjangan calana batan samping jelas ieu samping batur kanyahoan lamun aya jelema anu miring ieu miring make kopiahna oh ieu teh ieu nu mantak miring berarti ti guruna eta murid Haji Pendi miring rada saeutik kitu eleh main lamun kopiah dipiringkeun haju rada ditanggakeun eleh main tapi lamun hareupna anu mancrit dikatukangkeun anu teu mancrit tadi kahareupkeun ieu mah diusir ku nu kolot oh nya teh make kopiah anu mancrit ka tukang eta berarti nu nyandung haju salah balik diusir ku nu kolot pas kitu make kopiahna Gusti Allah kanyahoan kumaha guru-guru da kumaha guru itu nyade nah didilah Kangjeng Nabi mere ilmu hakikat secara umum ka para sahabat aya nu secara khusus ka sahabat anu opat termasuk Hudzaifah masyaallah ahli hakikat
dikembangkeun deui ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus ngagurukeun kehandap jadilah Naqsabandiyah nu dikembangkeun ku Syekh Bahauddin Naqsabandi Uzbekistan Naqsabandi. Kemudian anu la ilaha illallah la ilaha illallah dikembangkeun ku Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain terus ka Ja'far terus Ja'far Shadiq terus datang ka Tuan Syabul Qadir Al-Jailani disebut Qadiriyah etalah la ilaha illallah. Kaditu aya nu Utsmaniyah, anu Ghazaliyah, aya Syafi'iyah, aya anu Tijaniyah, aya anu Satoriyah, aya anu berbagai-bagai eta kana la ilaha illallah. Cek Sayyidina Ali agmit ainaika teremkeun dua mata anjeun ali lisanaka tangtungkeun lisan deun qul Allah baca Allah Naqsabandi ngaranna Bandi na jadi Naqsabandi padahal itu lagi begitu geus kumaha nu nyieun tarekat mah ku ari ge lamun urang boga ilham ti Gusti Allah haju nyieun tarekat bisa bae tarekat Supendiah bae kadituna muridna dagang karung bae dipu deh dagang karungna aduh Gusti Allah aku supaya wau ka Allah abeh kaluarna roh langsung menuju Allah carana kumaha di dialah wal insanu yatajawalan ila ilmi syariat. Kemudian manusia teh ngabutuhkeun kana ilmu atuh hayang wau ka Allah mah. Kemudian pertama ilmu syariat etalah maka pikir tauhidna tauhid sifat jeung asma. Ketika orang make tauhid sifat jeung asma eta mah bakal kumalandang di alam dunia bersyariat sebab asma Allah moal kaluar tina nu kadeuleu ku urang sifat Allah moal kaluar tina kadeuleu ku Allah jelema nangtung ditangtungkeun ku Allah berarti eta teh aya kudrat Allah di dinya eta teh kudrat Allah sifat Allah teh kudrat geus Allahna maha qadir sifat ma'anina kudrat sifat manawiyana qadirat Allah maha kawasa lantaran Allah kasifatan ku kudrat jelema nangtung diuk eta teh ku kudrat Allah jeung iradat Allah kadeuleu ku urang satungtung urang bertauhid make sifat urang bersyariat bae datang ka dieu syariat ngaran urang salat make fikih ititaku saha ieu titaku Kangjeng Nabi anu ngagerakeun nasa Gusti Allah kadeuleu ku mata kadenge ku ceuli Allahu akbar. Didinya aya pikihan, didinya aya syariatan, didinya lah aya tauhid asma jeung sifat. Lamun urang datang ka dinya ngaranna ngan bersyariat doang. Ketika orang salat Allahu akbar, ieu miki ngaranna meunang ti Kangjeng Nabi dikembangkeun ku para ulama ijma ulama ngaranna. Sebab dina Al-Qur'an namangan sakadar qumu aqimus shalah laksanakeun ku anjeun salat. Aya eta ruku sujudna eueuh dina Al-Qur'an aya ge aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in eta meunang rukun salat ti saha ti Imam Syafi'i Imam Syafi'i teh saha madzhab konya nyanyahoanan ti Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun dina hadisna kumaha cek Kangjeng Nabi neuleuh anjeun kabeh ka kaula kama raaitumuni usolli sakumaha anjeun neuleuh ka kaula salat kaula sok deuleukeun dideuleukeun ku sahabat salatna Allahu akbar Kangjeng Nabi ruku Kangjeng Nabi i'tidal Kangjeng Nabi sujud salat sunnah 2 rakaat salat zuhur 4 rakaat salat asar 4 rakaat salat maghrib 2 rakaat salat isya 4 rakaat salat subuh 2 rakaat kama raaitumuni usolli dikembangkeunlah ku sahabat rukun salat teh aya 13 cek Imam Ghazali rukun salat aya 24 cek Haji Pendi aya 75 apa jasa tadi guru sasar lu kos kieu guru sasar hese 75 lo baterainya tuh luar biasa sallu kama raaitumuni usolli dihitung tuh kan kos kitu tah masyaallah urang salat
sesuai jeung salat Kangjeng Nabi. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, Allahu akbar, rabbighfirli, Allahu akbar, Allah, sesuai, mantap. Kadeuleu saha nu ngagerakeun? Allah. Berarti eta gerak Allah kadeuleu. Sebab Allah mah fa'alu lima yurid, kadeuleu pagawean Allah. Tuh kan, kadenge. Sebab ku urang kadenge babacaanana. Nu mantap babacaan ahli syariat mah kudu kadenge ku teulis sorangan. Babaturan di tukang asak oh asak bagus deh, nanti datang ke salam langsung udang be asak. Ya Allah, lamun urang guari tauhid na datang ke asma, tauhid datang ke sifat, nah ieu mah sakieu ngaranna urang bersyariat. Mun urang datang ka dinya dikhawatirkeun asup ka sorgana. Sebab naon? Sebab eta teh can ngurusan batin, roh can diurus ku urang. Encan wauheun ka Allah, kakarak zahirna doang. Lamun urang nyarita zahir banu katipu, balik zarah ti Banten, balik zarah ti Buyut Mansur, balik ka dieu di Palimaya nu dagang kadu, baragus jasa kapan dibeli ku urang lantaran zahirna kadeuleu bagus jasa, cucukna ge hararebat jasa. Ajukunya ge dicolok dage make peso, diasaan kurang amis horeng tungtung pesona, geus dikaduan jeung geus digulaan, amis kabeh. Bisa ante orang Pandeglang tupat tipuna. Coba cenah ieu, korek set, nya seungit, nya amis. Coba ieu, korek set, nya seungit, nya amis. Haju nyanana teu rek seuri bisaan. Heuh nu dipuna teu rek seuri sial jasa. Bara biasa nipu mah atuh biasa bae nya teu seuri. Begitu diborong ku urang, balik alhamdulillah karaknya na katipu sia ku aing. Balik urang, anak incu kabeh ka dieu, abad sejarah. Hayu urang murah kado, ayo baragus kabeh yeuh, ayo. Burak hiji tek atah. Burak nu hiji tek buruk. Burak nu hiji tek komeng. Kabeh di burak kudu bener. Zahirna bagus, jeroda tuh beres. Salat urang bagus jasa, komo urang lamun deuleu salat taji pendi, masyaallah katipu urang. Bagus jasa Pak. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaat. Allahu akbar. Baik paharaj. Masyaallah. Muammar Kadafi mah eleh udah. Wah sholat maghrib coba bagi bareng yang haji sholat maghrib, ya Allah keberadaan ada jadi imam. Bagus jasa katipu tesah tau orang. Atau jadi pas sholat maghrib dia dilagamkan Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu beres ya Allah. Aduh pohonnya kutub rabbani kalari pun sebadah. Lain wayahna mah ulah. Ngeuna mah tetep bae kos gitu. Dibere lam yah talim ge dikitukeun bae. Urang mah lam yah talim qad bada mutlaqan bada wa matasabasan fi mada zamani min dawabu falam daraba ma waqan dubabatun badan bijismil hasani. Nya mah lain. Lam yah talim qad mutlaqan bada wa matazabas lan fi mada zamani. Beres ya mata. Jadi orang lebih katipu punya nama. Zohirna bagus, rukuna bagus, sujudna bagus. Pohara jasa.
geus makharijul hurufna hebat di dieu gerakan salat bagus bih datang ka mimiti Allahu akbar datang ka salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah itu pajar nyolatun mait gitu bagus jasa tapi horeng jerona hayang ka alam horeng jerona saing hebat horeng jerona tebat purma nu sahebat aing horeng jerona beuh aing mah ku Gusti Allah dijadikeun jelema bagus jasa hingga salat aing anu nandingan badiahna ge batur mangan 2 atau 4 rakaatnya nama 12 rakaat satungtung aya jelema salat bae nya nama eta kan kropos wali kebablasan wali haha can wau ka Allah wauna ka makhluk hayang ka alam ku makhluk wauna ka makhluk hayang dibayar ku makhluk wauna ka makhluk hayang dihebat-hebat ku makhluk wauna ka makhluk ketika dicaci dimaki ku makhluk nya teu bendu wauna ka makhluk nah satungtung kitu bae ieu urang dikhawatirkeun asup ka sorgaan bagus gerakanana batinna jore percis kos meuli kadu barang dibuka eueuh hiji-hiji acan eueuh da teh eta mah sakaranjang eueuh hiji-hiji acan tinggal incu bae karari mana bah kaduna mana bah eta kecewa aja di samping kecewa sedih kolot sedih ya Allah ya Rabbi tungtung napa panjumpaan tak baradeg teh sebab naon deuleu incu ge sarariap we kararetap ajunya na kieu-kieuan deui kan kakadu ieu mah teu hasakna nu ieu mah buruk nu ieu mah aju paburiau nu ada kadu tah eta kan gara-gara katipu niki salat ge sarua datang ke akhirat engke jelema teh aya nu muflis cek Kangjeng Nabi kumaha nu muflis teh ketika manehna ditimbang amal kemudian aya batur anu kunyana pernah dizalim ngahutangnya teu mayar atawa pernah dicabok atau pernah dianiaya kan eta teh kumaha batur neangannyana nah tidinya amal-amalna nu kahadeanna nu amal bagus ditumbrekeun ka dieu kanu dizalim teh lamun geus beres masalah tapi kapan ieu amalnya na nu bagus da geus beak dikadiekeun sedengkeun zalimna encan anggeus sebab lain saurang 2 3 4 5 eta kabeh nungtut kanyana atuh kagorengan batur dikanyanakeun kabagusanna dikabaturkeun kagorengan batur dikanyanakeun ngaranna muflis manil muflis teh eta saja muflis teh engka di akhirat ketika dihisab amal bagus dikabaturkeun lantaran nyana zalim amal bat jole dikanyanakeun atuh kan pupurieun salat di dunia na salat rapi bagus eta mah kos jalan lurah kos jalan bupati kos jalan gubernur kos jalan menteri kos jalan presiden nyana sodako bagir jasa hebat tapi aya ganjarana no sebab naon henteu ikhlas lillahi ta'ala wauna jeung makhluk hayang ka alam ku makhluk teu hayang ka alam ku Allah di kumaha atuh jadi cenah teh sodako tinggal sodako cenah miliaran tinggal miliaran sebab Al-Quran hak paten mukhlisina lahudin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin ya Allah hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah nah didilah ahli tariko supaya wau ka Gusti Allah supaya zahiran wa batinan geus atuti syariat supaya datang ke hakikat melalui tariko kawinkeun geula ge syariat jeung tarekat abengke berhakikat mulai kuari ja syariat nama geus bagus syarat jeung rukun geus nyaho gerakanana geus bagus tinggal tarikohna carana kumaha tuh nu teh tadi hayang ka alam ku makhluk kuari dilukeun supaya hayang ka alemna ku Allah bisa seminggu mal bisa sebulan setahun terus bae usaha supaya ieu teh karena Allah lain sungut karena Allah mah tapi kesadaran jiwa
anu tadina boga rasa pangaingna sebab aing teh jabatan aya di aing gagah ya di aing kuari jabatan jeung gagah teh pamere Allah urang ka Allah keun gerage ilmu lain urang nu Allah jabatan lain urang titipan Allah gagah lain urang titipan Allah yuk urang ka Allah keun gerage carana biceun ujub lain sabulan 2 bulan naunan kulantaran hese maka ayalah praktekna riyadhah ngajar nafsu geus ngajam nafsu teh nafsu urang diajar anu batur-batur lelap geuna sare diajar ku urang nafsu teh sarua nafsu urang hayang hees maka ku urang diwarah sia ulah hees batur saat hees mane mah ulah sok urang zikir ka Gusti Allah ngajar nafsu ketika tiberang batur mah udangnya nama hees mantap keur ngaji ge batur mah udangnya nama hees bae eta keur riyadhah mendingan ka sumur pareumkeun sia masalah nerapkeun riyadhah sih kos kitu tah mulai geus kuari geus atuh uzlah teu bisa riyadhah teh di imah bae uzlah lamun Muhammadiyah nanaonan uzlah ja urang mati campur sebab cek Gusti Allah ini ja'ilun fil hadi khalifah encan apaleun anu kudu ngurusan teh saha motifna naon uzlah heula menta Kangjeng Nabi nyontohan meme Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teh uzlah heula ka Jabal Nur Kangjeng Nabi di Jabal Nur lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu bulanan Kangjeng Nabi teh mentang mata merikeun beuteung dibimitian ku Kangjeng sehingga lantaran mata teu pernah sarep saresa cukup saeutik bae ala kadar bari diuk kitu keneh beuteung teu disubuhan ku dahar ku ngimum pakaian saya aya maka diutuslah malaikat Jibril tuh alaihi salam kapanggih iqra ya Muhammad ma ana biqari iqra ya ma ana biqari iqra ya Muhammad ma ana biqari tangkep ku malaikat Jibril baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam malaikat Jibril berdaya ka luhur ngageter-geter Kangjeng Nabi turun ka handap ya Khadijah zammiluni 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 masyaallah kunaon eta ngageter menta kaji pendege pernah nyorangan nurutan Kangjeng Nabi aju kapanggih jeung punta anak genderuwo atunya na ge sarua ka pamajikan aduh mama ieu kunaon ieu awak tari rizki orenganannya nama kapanggih jeung genderuwo aduh salah ai dek kapanggih jeung malaikat Jibril berarti kan kudu kosong beuteung ai ieu mah sebeubeuteung salah nu datangna atuh papada genderuwo mantep datangna ge teh diatur ku Gusti Allah dilanjutkanlah ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq kanyahoanna ketika sahabat lapar deuk bebeja ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq aduh abdi lapar sabaraha poe teh dahar abdi teh barantos sapoe kami mah geus 3 poe teuing teh dahar ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb isin amat isin amat tuh bebeja ka Kangjeng Nabi Tuhan lapar jasa geus sabaraha poe abdi geus sapoe sapeutih sebab Abu Bakar mah 3 poe teuing diganjel Kangjeng Nabi ku batu kula geus 7 poe 7 peuting ya geus aja urang baralik bae baralik bae teh akur ieu kos kieu mah tuh beuteung urang mah barang jadi kiai berkat teu ahad beuh pohara jas aya cau dileg-leg aya salak dileg-leg aya jeruk dileg-leg aya oncom dileg-leg segala rupa dileg-leg atuh ieu mah pancak ore korosia jeung aing adik kakak ya Allah ya Rabb can wau ka Allah roh waukeun ka Allah riyadhahan capek mujahadahan perangan ajar nafsu riyadhah kok ieu hese amat perang jeung nafsu mujahadah mulai sak gerak
hese kudu boga guru besi salah riyadhahna sebab lamun guruna salah riyadhah ke kapanuragan kemudian dahar diatur nginum diatur barang balik hayang boga tamu ngagebregeun tangkal balingding lamun etang ke daunan uragag 50 poe eta tamu aya 50 maksudna hayang dibere amplop tol naon bedana jeung Haji Pendi tuh salah riyadhah lepas gitu lillahi ta'ala ka Allah mulai guys kurang warah gerak nafsu teh melalui thariqah jalan pintas ka Allah khusus jalan khusus ka Allah mulai sesuai jeung aturan guruna penting hudang salat zikir berang gitu keneh sehingga dibere cara-cara riyadhah mujahadah jeung tafakur sebulan 2 bulan 3 bulan setahun ner-neran kuari caang hatena lengkah-lengkahna menuju Allah anta maqsudi wa ridhaka matlubi A'tini ma'rifataka wa mahabbatak eueuh nu dipake ka hayang ku abdi hiji bae abdi mah hayang ka Gusti jol aya gubernur datang ndek aya jalinan jeung nyana cek dina Gusti abdi mah teu jauhkeun nu kos kitu Gusti abdi mah deuk ka Gusti bae kecuali duit da Gusti tah eta teh tololna tah kos kitu tah itu mah Habib hiji bega Allah Gusti jole nu sugi datang ka nyana nyanggakeun Gusti urusan deket pembeureun nyana teh erek jeung abdi kama mana segala rupa meureun hayang apaleun tapi Gusti abdi mah biasakeun bae Gusti da maksud teh ka abdi erek ka Gusti datanglah segala rupa macam-macam dicoba ku Allah bener henteu sia deuk ka aingna torojol ieu torojol itu torojol ieu torojol itu lamun urang geus ka Allah istiqomah fastaqim kama umirta al istiqomatu khairun min alfi karamah abdi mah ka Gusti bae kakarak sia anta abidi anta habibi anta wali masyaallah ya habibi ya Muhammad ya habibi tuginem ya habibi jore kan ya habibi ya Muhammad bagus ya habibi ya tuginem bagus nah sakallah sia jadi habibai anta habibi anta wali dibere ku urang tanda kewaliana ku Gusti Allah tanda kehabibanana tanda kewaliana karomah mana istiqomah dina ibadah bari dibere lazat sewaktu-waktu dibere ku Gusti Allah pandangan-pandangan batin sewaktu-waktu dibere ku Gusti Allah dedengian-dedengian batin sewaktu-waktu ku Gusti Allah dibere asa di mana ieu teh sewaktu-waktu nyera keluar tina alam kasat mata ka alam cahaya Gusti abdi teh lain eta maksud teh ka Gusti we hungkul cek Gusti ngan sia tanda bahwa sia wali aing tanda sia kekasih aing tetap aing bakal mere ka sia aing nyaho sia nama embung dibere eta tapi tetep bae aing mere ka sia mulai jelema kanyana cintaeun bari marenta berkah kajen kukumaha ge minta cai dibarere bae ku Haji Pendi wow nih air nih foto wah nu nyeri huntu kambuh nu jadi beuteung pae itu bisa dituturkan wali mah lantarannya namang geus teu kudu ngadoa deui di jero hatena geus Allah geus bae hese jaritakeun lah urang dunia kewalian mah naon sebabnya na geus riyadhah sebabnya na geus mujahadah sebabnya na geus muhasabah sebabnya na geus tafakur bari eta teh terus-terusan datang ka maot lain haju ditinggalkeun aing geus jadi wali ieu bari mah geusan lain kitu terus-terusan maka waulana ka Allah zahirna rapi amat sesuai jeung Fathul Muin batinna bagus amat lantaran kadeleunangan ka Allah doang ngariung teu dibere berkat tilok marah silaturahmi teu dibere berkat tilok marah ai si eta mah madoh hese ngapingna urang beda bae nu ieu mah cauna gede nu nya nama leutik masyaallah ngomong teu eureun-eureun
sial jasatan kudu beri bumi ieu mah gede aing mah leutik goblok ya tolol sakitu ge dibere beda doang beda ngomong bae maneh teh mah tolol bin goblok tuh ajar cak cenah masih rapilah kuari zohiron wa batinan sahabat kuari nu bersanding yen yana ngarasa tenang ngarasa aman nusugi deket jeung nyana aman sebab teu pernah diusi kasugihanana nyana mah teu pernah menta kecuali nusugina ngahidmat babarengan jeung pemerintah ge teu pernah terusik lantaran nyana urang-urang urusan nyana bersanding jeung urang jeung nyana eta mah hayang kaiuhan doang urusan nyana ke pemerintahan urusan nyana budak letik jeung nyana mah ngarasa tentrem sebab terasa ternaungi pemuda-pemudi ngarasa tentrem jeung nyana mah terasa asa dinaungi kolot kabehan ge dek nini dek aki-aki sebab nyana teu wilah-wilah jeung budak jeung aki-aki jeung nini jeung nu sugih jeung nu susah pemerintah rakyat akur bae sebab dirina geus ka Allah mantep dipake karindu haju nyana embung nyana mah embung hayang lumpat baik ketika nyana lumpat aya jelema dek minta tulung ka nyana minta doa nyana lumpat wallah ditegor siang geus embung kitu nulungan jelema pan sia teh wali aing kajenting capek keukeuh bae asa diparentah ku Allah ini kumaha coba yeuh geus kos kitulah dirina asa dikendalikeun ku Allah itulah para wali Allah. Nah, pamangkana yarju saha jelema nu berharap kapanggih jeung pangeranana di dunia kene, lain di akhirat sorga di dunia kene geus karasa. Mantak sorga kabagi tilu engke bakalna aya sorga ma'wa dunya, aya sorga naim kaladzatan batin, aya sorga aya ma'wa aya naim ngeunaheun di ke bakal dicaritakeun di akhir. Enggak dibakal diceritakan di diku Tuhan Syabdul Qadir di dunia kene urang geus ngarasakeun sorga wali Allah mah sorangan bae asa di sorga mata kadi pendi sok merenung bae sorangan merenung sareng hutang hitungnya ge hutang kabayar rencannya falyamal amalan sholiha maka beramallah kalawan amal nu soleh teh nu bagus teh zahiron wa batinan zahirna bersyariat batinna berthariqah bakal kumpul dikawinkeun syariat jeung thariqah berhakikat salat datang ke salat hakikat wudu datang ke wudu hakikat segala rupa berhakikat Masya Allah wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada ulah sok ngahiji-hijikeun ibadah ka Allah jeung nu sejen musyrik pani mah ibadah sehingga musyrikeun ria teh syirkul asghar mantak wala yusyrik bi ibadati rabbi ulah sok ngamusyrikeun ibadah ka pangeran ka hiji jelema masa ibadah si musyrik ai musyrik mah lain ibadah ka pangeran eta mah musyrik asli munafik ieu mah musyrik di jero ibadah ulah ria ulah yang ka alam ku sasaha sebab silebah yang ka alam ku makhluk lain ku Allah berarti musyrik syirkul asghar. Masya Allah tah nu mantak hayang kapanggih jeung Allah di dunia sok beramal soleh zahiron wa batinan ulah sok ngahiji-hijikeun ibadah salian ti Allah bakal kapanggih urang dicicingkeun di jannatun naim di dunia kene. Nah ieu ahli tasawuf melalui metode thariqah spesifik supaya urang nganyahokeun alam nu eta make cara seluruh thariqah beda ngaran akur maksud Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, kemudian atuh kadituna Syafi'iyah, kemudian kadituna berbagai thariqah. Aya di Indonesia bae aya 24 thariqah di Indonesia. Ieu teh aja nganyahokeun alam eta. Lamun endek atuh masalah. Siap. Deuk hayang nganyahokeun alam eta los. Hiji ulah kawin. Halo, ping. Aduh.
sebab urang geraya di luhur eta poho asa di mana. Tah kedua ulah hayang boga perusahaan, ulah hayang boga sawah, ulah hayang boga pabrik, ulah hayang pancen kitu amat tuh sia wajar ge cara juga nanyakeun kitu amat bae berarti moal nya teh moal hese tapi lamun ku Allah dibere bisa mah babari da baja urusan Allah babari ngan cara-carana dong urang mun nyaritakeun metodena betapa hese. Jadi lain lalakon urang anu boga HP jauh jelema hayang ka Allah boga HP kehalangan ku HP 3G kehalangan kan saya tuh udah kayak hubungan jeung makhluk iya mentak cak di awas wal muradu minar ruhil qudsi nu tadi nu dikarepkeun tina ruhil qudsi al insanul hakiki manusia bangsa hakiki asli da urang eta ruhil qudsi itu ruh. Jadi ieu mah lalagaan awak nu ieu mah lalagaan nu mantak lamun urang cinta jasa ka Allah ieu teh kudu diurusan lalagaan ieu mah sakikeunan mantak lamun urang terlalu ngurusan awak ieu cilaka. Dahar jang awak, minum jang awak, imah jang awak, kendaraan jang awak, awewe jang awak. Naon deui? Hayu sebutan heula Gusti atuh. Ayo jang awak kabeh kan. Mobil jang awak, naon deui? Karung jang awak. Ayo. Jang awak kabeh. Ruh atuh pernah diurusan. Pernah diurusan. Nah, ai sedengkeun ruhil qudsi teh al insanul hakiki manusia asli nama eta gimana lagaan mantak ieu mah teh gotong kuburanana mungkin di buaya, mungkin di maung, mungkin di macan, mungkin bae di orai, mungkin bae di laut, mungkin di sumur, mungkin cara di padang dus, mungkin atau normal biasa. Itu sama sepira lalagaan. Asli apa ya kan? Wali ditanya, mama, lamun mama maot, engke dikuburna di mana? Susuriannya. Kudaon mikiran kuburan mama ente supaya kami babari mama mah mun maot geus bae mama mah langsung dek dibungkus dek henteu kumaha sararia bae dek disolateun dek henteu kumaha sararia bae teh urusan si anu hirup aju balangkeun bae mama mah geus ka kali balangkeun bae ka laut mama mah geus teu kudu dipikiran mama mah ya nama geus teu hayang Soeharto bagus mempersiapkan kuburan, Ibu Tin mempersiapkan kuburan. Kuari di Karawang aya kuburan hargana 1 miliar. Anu kuburan hargana lamun muslimin mangun 350 juta. Geus disiap-siapkeun kuburan teh kelas-kelas. Urang jang urang teh paeh geus disiap-siapkeun sakumaha properti nu hirup properti nu modal. Geus araraya kuari kuburan-kuburan. Siap-siapkan kuburan tetap besi hayang meuli elos dari tukang Karawang wali malah gitu sabodo urusan jeung awak mama kok gitu amat roh mama mah menghadap ka Rabbul Jalil kuari ge mama mah geus asa jeung Allah kuari ge mama mah geus aya ilallah minallah ilallah fillah alallah dek kumaha deui geus teu boga perasaan ku malah sapira awak urang mah ku ari awak teu beunang ka kotoran saeutik kobo kaciduhan ku batur buat langsung masang asa boga cimande tamat bebejana mah gelut can orang menang awak urang
jadi urang dan matak Gusti ditanya usaware hamba di hati masing-masing Gusti naha Gusti teh ngadamel manusia teh beda-beda di samping beda-beda teh geuninganna aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore aya nu kasep aya nu jore jasa Gusti kok bisa kos kitu cak Gusti aing deuk neuleuh kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah sakedeung aing neundeun sia di dunia nu 50 nu 6 tahun 40 70 100 moal kebel kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur roh asli sia mah cak Allah asli sia roh mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibumule ya Allah awak isuk pageto dikubur roh nu kudu diurusan teh geus wauheun can ka negeri aslina geus nyahoeun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ar-ruhil qudsi al-insanul haqiqi manusia anu aslina eta allazi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero kalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah anu nya yasaluna kanir ruh kulir ruh min amri rabbi tuh nyaho urang geus teu meunang nyaho wa ma utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia yo laut haju aya naon gitu naon ngara cangkas atawa siloar simet ka laut trek sukuna naik ka luhur tah ilmu sia mah sakumaha cai nu kabawa ku suku simet sakitu untuk urang deuk ngarasula ka Allah Masya Allah sakitu ilmu sia udah kuat titip ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil kursi sebab eta adalah urang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente geura tobat mah asli geura bakal kabagi mantak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sungut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubul tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtithalul awamir wajtinabun nawahi sok gerak lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun ceuli sesuai jeung syariat lempengkeun irung sungut sesuai jeung syariat lempengkeun beteng sesuai jeung syariat dubul kubur suku ke lempengkeun syariat naik warik golbu mulai bagian batin sok kolbu gerak ieu teh deuk naon maksudna deuk hayang nyaho lubil golbi di sekitarna aya latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhwal latifatul nafas latifatul qalb bersihan di geura eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi aslina urang eta aslina urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti orang ngobrol jeung Allah mantak naon kuari ge di asli ke deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara Kangjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak dina rahasia sholawat man shalla alayya mi'ata marrah saha jelema nu maca sholawat ka kaula 100 kali sholawatna ulah hese-hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal neuleuh ka pangeran eta sakitu dan Kangjeng Nabi nu ngomongna ente baca sholawat 100 kali
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah. Lamun henteu yarahu rabbah yarahu nabiyah bakal ngeleuteng ku mata hate atau ngimpi. Cara Imam Syafi'i mah ngimpi kapagi jeung Allah. Ari saya eta. Coba saya tanyakan. Ngimpi naon? Ngimpi dah. Nuka kula perdah bebeja ngimpi nyana naik kebo. Naik kebo ngeunah aju nanjak set. Aju nanjak nyana teu nyekelan ngaguling. Bareng ngaguling terus ka handapeun kebo katincek hulu. Pantu mah ngimpi jore jasa teh mah. Si eta. Pag jore nang ngimpi teh mah. Heeh. Aju nyana jojoakan. Ayo. Aja pemajikan aya naon enggak? Waduh. Mimpi apa? Waduh, enggak bagus dah. Eta kos gitu mimpi. Ya Allah. Masya Allah. Sakapeung waktu bae deui ngimpinya bagus jasa kieu cenah ngimpi di kapal udara. Bu bagus dah mah. Maju. Masya Allah tengah-tengah diragakeun. Oh bener lah si eta mah. Aduh bener kumaha atuh jatah nonton main bola sih. Soalnya nginon ger hesna gitu boro-boro babacaan kayak sorangan di hadapan TV. Ya tuh pantes diangkat panglima setan ge. Tuh nya mah kabehan bukunya na doang. Nah iya. Eta cak kanjeng Nabi. Baca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Mata kula begitu kapage jeung Habib Lutfi dibere shalawat eta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabiyil al-ummi al-hadi wa ala alihi wasallam eta ti Habib Lutfi wirid ini sekula keur waktu dibere jah sholawat jadi salat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan deui wala teu sembarangan masa Habib Lutfi mere sembarangan berarti wahara ya lu kula sok dibaca geus mal dibere jauh ka dituna tuh eta Habib Lutfi ge ka kula mere eta padahal tek dina sholawat aya kos kitu tah eta lamun teu ngimpi ka panggih Allah mata hate ningali ka Allah atau ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah eta teh henteu sambarangan horeng kudu ditobatan heula tobat syariat kuwi tobat dina tarekat berarti perjalanan tarekat menuju Allah tobatan lamun can bisa latifatul qalbina kuma latifatul ruhuna kuma latifatul sirina kuma nggak sesuai encan tobatan ke Allah si ongko hayang tapi itu bener mulai orang aduh beki spesifik tak berarti itu sekali bahkan syariat tadi kan syariat mah bari bagian batin itu nek menempuh hakikat hayang kalubil qalbi nu asli lah urang eta mun urang datang ke asli lah dunia deket lah sagede perut gente sagede gente dunia teh deket ka Mekah halengkah ka Banten salengkah ka mana we salengkah deket sebab urang geus aya di aslina ai asli urang ruhil qudsi ai ruhil qudsi bukan lama jeung Allah lamun urang bukan lama jeung Allah Allah geus nyerahkeun ka urang cek Allah kun fayakun aing dibikeun ka sia pentong ngomong sompral jasa tapi di ilmu hakikat pokok gitu mata kumahanya beja kun payakun geus dibikeun nyen masjid di Banten Syekh Maulana Sanudin plek ngan sakada ditepak doh Teh Mansur di Mekah yang ka dieu naik sumur Zam-Zam turun set timbullah di Cikaduheun Haji Pendi turun ke sumur berbek mun teu getulgan pae ngaberbek mah ya Allah ada gaya anak atuh mun anak dah wari tinggal ila ruhi kunaon eta deket si Abdul Muhi pemijahan set lewat napak sancang set
Masya Allah karim. Ini kumaha urang carita zaman wali sana, carita zaman para wali nu eta teu kudu nu eta horeng nu ayeuna ge aya kuari ge aya kuari geus atuh saha cenah kieu boleh bejaan jadi teh nyaho cenah Habib Rozak bisa oge bisa Habib Rozak ge nya geus kikiran beset deuk hiber per kajongklok betul jelas aya lah kajian gua ge aya pasti woi pasti jasa aya. Nah deket dunia teh deket Masya Allah tinggal urang kabita mau nyaritakeun alam eta kabita lamun urang nyaritakeun karomah para wali haji urang kabita ku karomahna moal datang ka Allah janya mah henteu nya mah hayang ka Allah lain ku karomahna urang mah resep ku karomahna moal beres mantak lamun eueuh anu nungtun moal datang-datang ka Allah. Ini matak bahasa dari usul ilallah datang ke Allah teh apakah orang kudu naik pesawat lain naik Apollo lain apakah naik mobil gitu datang ke Allah orang di dia baik ya Allah maya untuk kudu ka Mekah ya Allah maya nu di ibadahan kurang di Mekah jeung di Akur tapi perasaan deket jeung jauhna urang tergantung urang datangkeun kalubil golbi atau melalui perjuangan di medan laga perang sampai 2 tahun 2 tahun selesai tapi perang melawan nafsu terus datang ke tutup umur hayang kalubil golbi ruh kil kudsi insanul hagegi eta mantak dijieun bae metode torikoh ngaranna bacalah kurang ihya bacalah kurang minhajul abidin bacalah kurang hikam bacalah kurang mau'izatul mukminin dan berbagai-bagai kitab-kitab eta mah caritaan-caritaan ahli tasawuf adapun praktekna tetep kabeh seluruh kitab tasawuf kudu boga guru disebut mursyid entak di pasar kemis aya bae haji mursyid geus bae kadinya teh boga sakolanya di dinya ente sakola di dinya engke ge usul ka mana usulna kurupuk dagang kurupuk nah iya tuh ya Allah ya Rabb wa yazharu wujuduhu bitaubat bisa ayaruhil kursi ku carita tobat tobatna urang mah tobat syariat gencan kobo engke tobat torikoh atuh lain deui kan tobat torikoh melalui renungan-renungan riyadhah mujahadah muhasabah tafakur zikir wa talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan maka lisannya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ala kalimati la ilaha illallah bilisani fil jinan aya lisan qalbu aya mata ieu aya mata kalbu aya celi ieu aya celi kalbu aya lisan ieu aya lisan kalbu urang mah la ilaha illallah lisan ieu lisan kalbu nutup urang mah neuleuh make ieu mata kalbu nutup supaya kabuka kumaha ieu mata sebab takbir jelebanu salat kadenge Allahu akbar kosong takbir kanyawan salat kajawan kosong mentak jelema nu luhur ngamakmum salah teu ngamakmum salah Allahu akbar kosong bungeun dah salat sorangan mantap bisa jipen di salat sorangan eta teh keur oah jadi khirfana maksudnya rusak kerusak karung teu laku fana ya Allah la ilaha illallah lazim get badak disebutna zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah urang lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah abehnya hobe urang dicepetkeun katarik sorangan roh qalbun narik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eta teh guguru nu ka situ kan
Ulah lamun aya nu zikir kos kitu teh guru salaman teu kan teh guru lain lamun lambat la ilaha illallah patahkeun hana la ilaha illallah la ilaha illallah tapi lamun cepet la ilaha illallah la ilaha illallah aturanana main bola ge make aturan itu zikir sarua. Nah, engke kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik, lek eueuh nu eta mal bejaan ka ditu. Naik, zikir nu eta tek 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 tek. Nah, ieu mimiti ala kalimatil la ilaha illallah bilisan. Bilisani awalan lisan urang. Kuari bilisani fil jinan ba'da hayatil qalbi. Lamun encan hirup hate moal bisa lamun hate geus hirup kakarak bilisanihi fil jinan engke ge jalem peureum ngahanang teu puguh eueuh nu kadenge nanaon hirup hate teh jeung Allah urang babarengan jeung bos bae ge betapa bangga urang ngarendeng jeung nu geulis bae ge betapa bangga dikerumuni orang banyak. Hei, Allahumma zawijni zaujatan gitu. Itu ada satu kebanggaan kan. Wih, masya Allah. Kita saya tak bos, nu boga pabrik anu, ratusan hektar ribuan hektar. Ada satu kebanggaan. Atuh komo ieu jeung Allah nu bogana, nu nyiptakeun langit bumi jeung nyiptakeun urang. Betapa masa situ bangga. Nanaon ya karim hati hirup hina tusamihil mutasawwifah tiflal ma'ani dingaranan ku ahli tasawuf ruhil qudsi tiflal ma'ani bocah makna kumaha tah disebut bocah mana urang neuleuh orok teh eueuh dosaan sakabeh jelema hayang nyekel orok lantaran resep eueuh dosaan komo orokna ieu bangun pikasepen pigelis rapi ku eueuh dosaan jelema iba kabeh ka orok nyekel nana ini anak siapa bapana nu tolol gua anaknya anak siapa tuh tolol bapana tolol dua anaknya dia nggak tahu nah iya orok ya sarita orok jelema iba kabeh ka orok lamun orok terlantar pasti kabeh ge ngais lamun aya orok di jalan sahabat ge pasti teu kafir teu mukmin tek ngais kabeh jelema ka orok mah jelema ngalahirkeun padahal hasil zina dibubicin ka sawah dicokot ku sahabat ge orok mah sahabat budak leutik lamun manggihan orok bebeja pasti kakak kana aya orok eueuh bae anu henteu iba ka orok mah sebab naon eueuh dosaan ketika awak urang eueuh dosaan kabeh mengkerumuni urang kabeh jawarana hayang kiaina hayang santrina hayang pengusahana hayang komo atuh hayang berkat mah waduh subhana jasa lain mega-mega deh itu mah kabeh mengkerumuni tuh sebab kabeh merasa iba merasa yang deket sakumaha orok disebut tiflal ma'ani ketika seseorang geus menjadi tiflal ma'ani naon bedana jeung budak mah teu boga dosa boro anak asli sangkilang hasil zina kabeh iba kabeh nyaah kabeh deudeuh eueuh nu embung jelema dibere orok lamun aya orok terlantar cokot ku urang kajeun teuing sasaha ge kajeun teuing di mana bae cokot bae ku urang sebabnya na teh eueuh dosaan ketika urang geus datang kana ruhil qudsi nu aya dina lubil qalbi jelema kabeh deudeuh jeung nyaah kabeh ketika aya nu ngomongkeun lainnya nu salah rasa hasudna nu aya batur ngomongkeun batur benci lain naon hate leutik mah henteu ngan rasa hasudna doang aya geus kitu bae diciptakeun ku ahli tasawuf dibere nyawa urang ulah kaget ketika urang teh jadi kekasih Allah jelema raresep ketika aya jelema-jelema nu teu resep benci ngomongkeun hate leutik mah henteu ngan hasudna nu aya atuh geus dinyatakeun mantap nyaho itu hasud atuh nyaho gitulah lebil bani
prosesna nu hese sehingga orang kudu hayang jadi tiflul mani sebab nyana mah ku sebab dosa ka sahabat bagus. Lamun aya jelema lamun lain ke makom ngaji nyaritakeun dosa-dosa ya naon teh situ mah bagus nu di deuleu bagusna bae. Mun aya jelema jawara nu di deuleuna bagus dan teu neuleu jorena. Mun aya pengusaha nu di deuleu bagus dan teu neuleu jorena. Lamun aya jelema tukang mabok nu di deuleu bagusna bae mabokna teh di deuleu. Mun aya jelema tukang zina nu di deuleu bagusna bae misalnya nyana pernah di pengajian, misalnya nyana pernah salat lebaran atau nyana silaturahmi nu di deuleu eta bae. Adapun zina teh di deuleu. Mabokna teh di deuleu. Jadi nyana mah selalu nu di deuleu bagusna bae. Teu pernah neuleu ka nu gorengna. Nu matak jelema kabeh deukeut ngan engke aya khawatir jeung sieun. Hebah ngaranna. Jelema setiap deukeut ka Allah eta teh dibere hebah jelema. Padahal kabeh cinta kos itulah tiflul mani eta teh prosesna tobat heula tobatan zahir ge saseleh tobatan zahir ge saseleh per detik kudu tobat bae urang berlempang ge tobat bae urang lamun heula astagfirullah geulis amat sih di mana imahna sih nomor HP-na sabaraha sih eta mah panglima tadek kebersihan awak supaya jadi tiflul mani teh prosesnya masya Allah karim. Nah iyalah mun urang kayak nyaho kana keaslianana moal nyaho nu aya di daerah anu nyaho nu aya di negara anu leutik sebab naon bisa hihiberat teh lain awak mah rasa-rasa eta teh lantaran baheula ditanya ku Allah alastu birabbikum qalu bala berarti nya mukalamah jeung Allah aslina urang maca Quran urang mukalamah jeung Allah kunaon teu rasa mukalamah jeung Allah lantaran kahijab urang salat teh pan eta teh munajat teh bibisikan urang teh keur ngobrol jeung Allah nu mantag teu meunang aya bahasa-bahasa luar eta teu meunang dahar sebab eta mah urusanana urusan lain jeung Allah dahar teu meunang gerak kudu asli bae sebab urang keur ka Allah tapi teu rasa jeung Allah hijabna ketika urang geus eueuh hijab atuh karasa salat teh keur ngobrol jeung Allah Allahu akbar insyaallah ngeunaheun jasa kita kadang-kadang sholat maghrib sarakat ku ngeunah-ngeunah maksudnya di koser sarakat iya cerita orang ngaji hiburan supaya jauh oh aslina urang mah ita aslina urang mah jadi urang teh kuari kikiran teh urang kabawa ku lain asli ketika urang kabawa ku lain asli atau tempat urang ge mal asli tempat asli orang makan surga ketika orang udah asli atau lain asli tempat orang kemana saya tak tinggal gitu baik kok make terlena atau orang ya ku kaayaan hirup mulai asli ye bisa pada sia nafsu cok arahan gerege ya nah iyalah samihil mutasawwif